Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya kaum dangu haturan tebang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana, mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baraya kaum dangu urang malikeun deui katineng mangsa bihari atanapi zaman kabaheulaan urang neuraskeun hanca dongeng atanapi carios dongeng kalayan judul Bagjana Hate Wanoja, nu dikarang ku Ibu Sukaesih Sastianawati upami telepat. Mun lepat sok mangga lereskeun bae. Hayu ngarah teu lami teuing, ngarah teu nyang kolong teuing kana waktos, sok urang lebet ka alam carita. Baraya kaum dangu upami telepat hanca anu giwari teh antos we di ditu pan abdi teu acan reures. Keun kedeui we barina ge da enjing kene apan Kang Wawan bade angkat. Moal akang mah moal miyos yuk urang kalebet. Wawan imut leungeunna nuyun leungeun endah ka jero. Kang Wan endah teu kebat tapi sukuna hideng ngalengkah bari bareng jeung salakina. Tah calik di dieu atuh Wawan ge gigireun endah dina kursi panjang nu aya di patengahan. Kunaon endah teh lungguh teuing. Abdi teu kunanaon. Endah tungkul. Endah nyaah kene Kakang Wawan. Nah sasawuran kitu, nah teu karaos kitu atanapi kirang kumaha. Endah cengkat. Neuteup Wawan ngarasa yen endah sanyana teu robah. Tapi Wawan ge ngarasa yen endah can bisa ngaleungitkeun kitu bae kajadian peuting. Katampi ku akang ge, tapi endah ulah neuteuli ku kajadian peuting tadi. Akang keur poho teu sadar kana naon-naon nu dipigawe tadi peuting. Geuning tadi akang ninggal kana wadah runta. Akang beuki yakin yen akang salah. Kumaha endah moal neuteuli leungeun Wawan nyekel ramo-ramo endah panonna teu beungeut endah. Maksad Kang Wan? Endah nanya. Mun ngahampura kersa ngahampura kana kasalahan akang jeung kana kateu sadaran akang. Kang Wan teh keur poho. Hilap dihaja Kang Wan. Dihaja tarang Wawan kerung. Sumuhun coba we emut-emut. Ayeuna Kang Wawan sasawuran kitu lajeng engke siang atanapi wengi angkat deui ngaleueut deui panginten. Sumping ka bumi teh tos teu sadar deui. Tah sanes dihaja ari kitu. Endah rumaos akang ge dalah nya ari dipikir mah sasat dijijieun.
Tapi coba ku endah emut moal pati-pati akang kitu mun teu aya sabab. Dupi margina naha abdi atanapi endah gancang nempas ke heula teu sanes sabab endah ngan sabab keur endah akang kieu teh. Naha? Nyaeta atuh aya bae wawan tunggul semu nu mikir teu lila ok deui. Endah terang akang kaluar ti pagawean teh bari gede hareupan jadi bakal babari deui. Neangan pagawean bari panghasilan aya oncoyna, tapi buktina aya bulana akang nganggur boro-boro digawe atawa boga pagawean nu dicita-cita ku urang jadi pasuruh ge hese. Sabulan 2 bulan akang masih gede angkeuhan susuganan isuk pageto nu diarep-arep anggur beuki ngalelep. Di isuk nepi ka sore akang neangan pagawean nu kapanggih rata-rata teu aya lowongan atawa hanjakal tos kabatur. Bleng lila keur pangabutuh urang porosot gelang endah. Bener endah ikhlas tapi hate akang ceurik. Beut lain ditambahan kalah bawana ge dijualan. Nindak deui kongkorong endah jeung liontina. Harita teh sasat didagoan kunu boga imah. Pancena mun teu satauneun rek dikabaturkeun. Hate akang asa beuki ucutan. Di harita pikiran akang loba kaganggu. Loba pikiraneun akang loba kaganggu. Loba pikiraneun komo. Pancan lila geus culung deui herloji tangan endah. Geuning endah dibawa teh ngadon di sangsara. Ras teu boga pagawean. Hari balik deui ka lembur, atuh sasat diajar ngumbara rek macakal. Mana bareto buru-buru hayang ngarekep terus pindah. Eta ku gede angkeuhan yen tang tu baris bisa nyenangkeun ka endah salaku bojo Kang Wawan. Nah atuh Kang Wan teh make lumpat kana ngaleueut nu kitu. Endah nyelang megat kalimah. Atuh da endah. Dipoe kapoe hate akang teu tentrem. Akang teu weule asa dikukuntit ku dosa. Nyaeta beut geuning can bisa nohonan kawajiban ngurus nganapakahan kabojo. Akang uleng mikir kumaha kuduna. Hampir teu kawawa komo mun inget kana nasib endah mah. Hate teh peurih lain bobohongan. Da puguh meunang hayang apan akang ka endah teh keur neuntremkeun pikiran akang nyobaan nginum keur sahari taun. Nyawe poho dikasusah tapi bari poho kana kaayaan sakurilingna. Oge bari katagihan boga sisempenan sautak sautik dianco-ancona teh kadinya wae. Atuh kitu ari ngurihit ka endah ge kacida Kang Wan teh salahna. Dosa meureun ka endah teh ari keur kieu mah akang teh kaduhung. Enya kaduhung maha kumaha endah kersa ngahampura. Sora Wawan beuki laun kawas era kawas nu sieun. Kang Wan endah ngalimba teu kawasa gabrung ngarongtok nyuuh
Cipanonna masuhan lahunan Wawan. Endah Wawan ngaharewos buk endah diusapan sawatara jongjongan mah diantep we sina sebeuheun ngaluarkeun Cipanon. Saenggeus rada lila Wawan ngomong deui, endah pokna sirah endah dicengkatkeun tapi bari dirangkul. Cipanonna disusutan ku leungeun katuhu salakina. Hampuranya gelis omat kedah dihampura sirah endah unggeg. Endah sora Wawan haros-os ceuk gado endah dicekel rada dicengkatkeun. Ganti ayeuna mah lain ramo nu nyusutan Cipanon teh tapi ku biwir nu panas semu ngeleter tina panon nu baseuh pindah kana tarang turun kana pipi terus mapai ka sakuliah beungeut. Tos Kang Wan dadana turun naek kawas nu manggih kareuwas. Nah saha nu nyaram pan urang mahakna kaciri Wawan ge ngahegak bangun nu capek tas nanjak. Nuhun pirakutu da enjing-enjing tos kikieuan. Endah imut kumanis imutna ditadi ti kamari asa kakara deui imut kitu. Wawan asa beuki di hatean kadenge endah ngaharewos. Kang Wan moal ngaleueut deui nya. Sirah Wawan unggeh tanpa parentah kajadian tadi diulang deui. Kursi nu didariukan lain sofa nu ampuh nu warnana hejo luput. Sakur kursi panjang hoe nu ngan tinggal hiji-hijina tapi teu matak mangaruhan kana kaayaan nu ngadariukanana. Duanana bangun nu betah. Endah deui sora Wawan semua haros-os bangun pinuh ku rupa-rupa rasa. Rok panon jeung panon paamprok tanpa parentah duanana narangtung. Wawan nuyuan endah ting koloyong ka kamar. Kang Wan mah kadenge sora endah hampura gelis. Akang teh sono pisan bongan endahna. Tuda Kang Wan ge kejem piwarang saha ngaleueut. Mun hampura rumaos akang ge endah gelis jep jarempe kawas nu taya kajadian nanaon kawas nu geus mopohokeun sagalana. Endah Wawan maliknya ngahareup. Nyaah temen nu gelis hampuranya akang. Moga-moga Kang Wawan sing dikuatkeun ulah ngageringkeun wae. Gok tarang endah disun hariguna disimbutan. Atuh kesang nu ngagaranjag dina beungeutna disusutan lalaunan bangun sieun matang gareuwah. Kuniang hudang turun tina dipan tuluy di baju di calana memeh kaluar ngaliuk deui kanu keur ngagebra. Sing tibranya keunda Akang Wawan ge bisa ka dapur-dapur bae mah keur dua jalma nu silih pikadeudeuh. Tara aya basa kitu pigawean anjeun ieu pigawean kuring. Tapi
Tapi salawasna babarengan gotong royong mun bisa mah teu beda ti Wawan dina kaayaan teu kapangaruhan ku inuman mah. Jadi hiji salaki nu hade Wawan teu asa mun bunta bantu kana pagawean endah, malah resep da ngabantu pamajikan nu dipikaasih. Omo saenggeus remen kajadian nu teu hade Wawan beuki sadar yen endah teh nyaahna cacakan ngora keneh mah urta kaayaan tadina beda jeung ayeuna. Najan lain anak jalma jegud, endah mah budak diogo, dipiasih jeung diasuh ku kolotna pituin. Talunganan Wawan hirup ge kuci teureusna paman jeung bibina nu haat ngarawatan. Teu ngarasa diogo, teu ngarasa dienod, tapi boga cita-cita hayang ngogo jeung miasih endah pikeun salawasna. Semah teh rarat reret nenjoan eusi imah. Jigana mun wasa mah kaayaan di jero kamar ge hayang gataliti. Ret kana kursi nu di diu kanana. Kursi jeung ahoe nungan sasetel eta-etana minangka paparobotan nu aya di tepas. Ret kana bilik teu reuncem ku papaes ngan ukur hiji dua gambar. Atuh hordeng kacana ge lawon murah. Biwirna seuri. Ayeuna reretna pindah ka patengahan sasetel meja makan kursi opat. Bupet nu teu peupeuh eusina jeung kursi panjang hoe hiji. Jung semah teh nangtung lalaunan asup ka jero. Tapi sorahak selopna aya kadenge. Lah cece antosan we dipayun naon ngangge kalebet. Ih ararisin. Di bumi nu keur nyadiakeun cai ngareret. Nah ayu teh nganggo isin kawas kanu kakarabae. Ongko da cece mah alim di saha-saha. Anggur si hoyong diangkeun baraya, ceuk semah bari seuri. Itu cece piraku calik di dieu. Alah ari ayi. Endah na da sami-sami wae di mana-mana ge. Bari nari kursi makan hiji gek diu. Atuh endah ge kapaksa nurut. Sok neundeunan 2 gelas citeh jeung deungeunna sakeler. Nyangakeun cece. Kenu saena mah seueur di cece. Gek endah diuk hareupeun semahna. Seueur di toko mending di ayi mah make aya hancengan tamu sagala arawet. Di cece mah teu kaur naon-naon teh. Ah kaleresan we. Tampolanana mah tara gaduh naon-naon pisan. Sanes apan di cece teh teu aya murang kali. Ih ari ayi leres budak mah teu gaduh teu acan. Gaduh sugan. Tapi tuda sadinten-dintenna teh tara towong. Tamu kang kaakangna panginten eta ongko seueur nama ka cece nya nun ngadoan arameng we kitu. Resep atuh da ieu seueur batur mah teu cameot wae. Ngannya eta gaduh biskuit sakaleng wae mah 2 dinten ge ambrin. Duda gereyek we.
mangka ayeuna mah nu sae teh 600 langkung sakaleng nama geurentes hatena ngan barang reretna pindah ka kamar mah teu tuluy lantaran panto kamarna nutup itu deui panto ka dapur. Panginten tos teu naramu deui tamu-tamu ka cece mah panon Endah nuturkeun reret semahna. Naon yi? Leres dah tos teu arasa-asa deui ngan ayi nu tara ka cece teh oge raka. Duka atuh cece urung batok pisan pangintenkeun ke kapayun mah. Tah kitu yi keun awas mun bohong canda kerakanya resep gerah haneuteun. Endah teu ngajawab saukur nyerenge. Raraos di ayi mah. Ce Pipin mah. Endah tunggul. Heraeun kaharti tu da. Lain muji nusanyana. Teu rawe imah leutik anu sederhana. Eusi imah anu jauh kana sampurna. Rek lebah mana raosna. Engke magera yi ngagaleuh nu model ayeuna paraboh teh. Ai istri pameget masih aranom keneh. Jabi nu geulis sareng nu kasep pek eusi bumi sarua enggal. Sugan mah sesuai we. Kantenan hoyong nama hoyong. Mung teu acan diparengkeun rizkina. Ayi mah moal kongkorongok atuh yi. Dasar nu resep sederhana we. Kamari geranya yi meser TV. Akang nama horea mun paling-paling ge anu pangmurahna. Ari ceuk cece teh nambihan listrikna 25. Nya mokahan kamari teh jadian 100 ribuan. Resep cece mah ageng temen kekengingan akangna. Endah mairan. Wah ari ayi ageng pi manaeun. Ngandelkeun gajih mah neda sasasih ge biheung. Panku ayi oge karaos. Sabaraha gajih padamel ayeuna sanaos sawasta ge kirang-kirang nama. Komo abdi mah teu gaduh pisan penghasilan. Tuk sirah Endah ngeluk beungeutna semu beureum. Har ayeuna haraka teh teu acan kenging deui padamelan kitu. Ari manawi teh parantos. Pipin netep Endah unggeuk. Nu mawi eta ge milari mah kirang kumaha. Mung teu acan kenging wae. Hawatos teuing ari ayeuna angkat ka mana. Kitu we ngulincer susuganan panginten aya milik. Pipin unggeuk-unggeukan. Mangga atuh ce dileueut. Aturan lumayan wae. Mangga yi nuhun. Ditampi atuh. Top kana gelas. Tuluy dideukeutkeun gana biwirna. Rod nginum saeutik tuluy ngarongkong eusi keler. Nyokot hiji am di dahar. Sawatara jongjongan tayan ulamak. Endah marengan semahna ngopi. Janten nyayi teu acan aya katang tosan di mana-mana. Naon teh ce? Eta padamelan nu mawi teu acan. Ieu geranya yi kersa kinten-kintena upami ku cece dituduhan. Namung ieu ge hasilna mah tergantung ka ayi. Ari kitu ieu gerayi kapungkur ge akangna bade digawe dinu ayeuna teh dipang ikhtiarkeun ku cece.
Wah mun teu ku cece mah lapur. Nyaeta atuh yi da pameget mah benten deui sareng istri bujeng-bujeng nu awon dalah nu kasep sapertos raka ge geuning sesah milari pada melante kaleresan cece rada kenal ka direkturna nya nu gaduhna cece teh lah-lahan dongkap ka anjeunna nya geuning alhamdulillah tiasa ditampi bari ka ceceuna teh teu elat urusan peureuseun. Tah kamari ge akang nama reuaseun manis saterusna rebueun tapi da cece gaduh sisimpenan artosnya janten wae sanes lumayan deui atuh da yi gaduh kenalan baik sareng nu cargud mah. Teras kumaha Ceuk endah dume pipin eureun nyaritana. ih ari ai enyakeun bae ku cece dianteur ai nu kadituna raka mah terang hasilna we mah nya ge keresaheun nampi teu kenal-kenal acan. Endah teu ngarti. Manggayi malih atoheun geura. Aduh ka atuh abdi mah teu kiasa teu wawarantun wantun acan. Ceuk endah. Ari ai mah nya teu wantun ulah sok dusun yi pan urang peryogi raka kenging pada melan geura tos hasil mah moal burung bageur langkung-langkung ti ka cece ai mah. Cece mah ih teu kenal-kenal acan apaan ti tadi ge dianteur ku cece pokona saya ge henteu. Pipin neuteup ka endah. Baraya gaun dangu masih sasarengan sareng Mang Maman masih nya kurang teraskeun. Atuh ari bade nulung mah sakantenan we ku cece abdi mah terang beres we. Endah neuteub semahna. Maksud ai sok teu puguh ai mah sumuhun cece nu sumpingna sebatkeun wae pun adik kitu. Duh abdi teu kieu teu nuhunna ai mah atuh piraku cece deui ayo we ngakutan leuheung mun ditampi mun ditolak pan repot. Pipin seuri. Lah perjanten we ka cece mah piraku mun nolak. Nah kitu muhun apan ku ninggal ayeuna tos sakitu bageurna ge piraku mun nolak komo mun ku cece disebutkeun pikarunyaeun mah wah tangtos hasil geuning ih apan buktos nyaaheun bageur karaos ku cece mun tos kitu moal wantuneun pami kedah nolak usul cece geura mangga naon yi ngolo ih sanes piraku ageng-ageng keur sadiolo ieu mah kanyataan. Endah imut. Ai mah asa aya-aya bae cece mah masihan saran teh supados sareng ayeuna kenging kenalan pan ceuk cece ge tadi seueur untungna kenal baik sareng jalmi-jalmi jugala mah. Atuh anak kitu mun hasil teh lajeng aya itu ieuna meureun cece kabagean deui. Pipin seuri ngeunah. Leres cece etang-etang tawis nuhun ti abdi cik
Ayi mah pada melan hoyong kenging ayi na alim rugel. Harna alim rugel geuningan ngangge rugel sagala pan saur cece seueur untungna teu ngartos abdi mah. Ih dasar ayi sing masih hejo kene rugel ge rugel matak peler. Komo teu ngartos paling ge rugel mah matak lieur. Ieu endah dasar ceuk cece ge masih hejo tos we lah pun. Ayeuna mah anggur si emutan teh soal pada melan kanggo raka teh naha hawatos henteu mun kitu bae saterasna atanapi kumaha kantenan atuh ceuk karunya mah namung nyaeta kitu teh bae. Upami tiasa mah abdi masrahkeun wae ka cece. Janten kumaha cece sumuhun nya atuh mudah-mudahan we mung nah kinten-kintena ayi tiasa nampi upami engke saparantos aya kaputusan raka ditampi heug cenah hoyong kenal sareng garwana atanapi keluargana. Ipin neuteup. Nah geuning kedah kitu ari ayi nyerikeun yen anjeunna teh hiji pingpinan nu wijaksana nu ngaku kabawahanana janten sareng keluarga setiap pada melan teh hoyong kenal kilang bara mi baraya mah nya ari maksana sae mah mangga teu pamengan da apan taya awona seueur kenalan mah. Tah geuning kitu ongkoh ceuk cece ge tadi kenal baik sareng nu jugala mah seueur untungna ku keukeuh cece mah ih tadi kitu bae Endah seuri. kuda buktos meureun we untung sote da anjeunna mah jalmi bageur pan nya kitu leres-leres. Meureun ayi uninga nya ka ceu daini pan anjeunna teh sakitu makmurna. Ibu daini nu palih ditu teh bumina leres nu ditungtun jalan ieu eta teh makmurna kumargi seueur kenalan sareng nu caregud. Namung ngoping mah sanes kenalan cenah wargina keneh anu sering pulang anting teh muhun eta diantawisna biasana we bakatku tes akraban tina kenal tiasa janten duduluran sapertos cece ayeuna. Cece teh alim di saha-saha namung hoyong diangken baraya pan urang teh tos kenal turta cece resep ka ayi namung duka ketang ari ayi mah. Cece ieu waktosna parantos sepnya tos teu kabujeng cece. Euleuh baraya waktosna parantos sep cag urang tunda dihanjuang siang sareng bunyi enjing urang teraskeun deui. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hapunten tina samudaya kalepatan kaluluputan sareng kakiranganana mugia kusadayana dihapunten sareng hatur nuhun pisan kabaraya kaum dangu anu atos subscribe
jeung anu atos satia. Nah, mung sakitu bae. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.